Bapak melak pare, nu dipelak adalah pare, gening eceng milu hirup, gening genyer milu hirup, gening gagajahan milu hirup. Keur jelema ku Allah diberi akal, piceun ecengna, piceun genyerna, piceun gagajahanana, antep parena, da urang mah resep dahar. Ulah dirabut pare diantep jukut, da urang mah lain doma. Melak cabe jadi cabe, sing sadar cabe moal jadi lamun ujub bakal datang. Tah matakan ulah sok nyampur adukeun antara hade jeung goreng teh didinya. Lamun urang nyieun kahadean geura simpen dina diri tong hayang nerangkeun ka batur, cukup urang jeung Allah. Itulah nu ngaran kahadean, maka engke dibongkar di akhirat bubreh kahadean wungkul. Lamun dibuka di alam dunia urang mah geus sedekah, urang mah geus ngaos, urang mah geus tahajud, bongkar di akhirat nol eueuh naon-naon, bongan eta karepna hayang dipuji batur. Weh.